Yori Pisan. Raksa Art Production. Dan, Sa, dan, Raksa Art Production. geningan emang. yo kelat, iya. Ah, mana jauh di pribumi mangalingi gitu. Bro, me pandai mang urang ya. Lain orang ka dia kayak perlu ya. Ngerti mere mana ge. Yang ngartos atuh. Nyayana urang geus cukup sabar, geus cukup mereka adilan. Didasarkan pri kemanusiaan cek budak ayeuna teh mah. Jadi urang rek nanya sekali deui ka maneh. Nah, rek mayar atau mau aya kontrakan imah. Lamun maneh teu bisa mayar, poe ieu teu meunang aya di dieu. Aya paribasa pintu terbuka jalan lebar keluar. Duh, mang sing emut atuh. Upami abdi kaluar ti bumi ieu leres aya teh mah pun bapa ngan teu geunah saimah jeung pun bapa. Ieu mah nyunkeun sarantos 2-3 sasih deui gitu atau napi sasasih lah. Maneh bieu bisa nyarita kitu. Yen maneh lamun ngahiji jeung kolot rumah tangga teu ngeunah. Mun Nya cacakan jeung kolot komo urang mah jeung maneh deungeun-deungeun. Pan ieu imah urang. Perlu kurang rek dikontrakeun ka batur. Da maneh teh dia teh lain dulur ka urang teh rek kontrak, tapi maneh geus 3 bulan leuwih can kontrakeun wae urang perlu duit ye. nya nyunkeun sarantos atuh mah lah. Cukup 3 bulan. 100 isuk sore. Man maneh boga salaki. Anyar keneh maneh kawin piraku. Salaki maneh teu bisa tanggung jawab. Sumun kadosa lagi ke pantu acan tiasa nanteh usaha ke kapayun mah panginten tiasa usaha aya keur mayar kontrakan. Keur naon ka beuleuh salaki teu bisa usaha mah? Hapan kudu usaha heula atuh. Ah, loba alasan Siti dasar bareton lagi riweuh rek kontrak di dieu. Ya, anu rek kontrak urang tuh likan cukong. Yang ngerti leuwih ti maneh. Nyawana ge duitna 50.000. Maneh. Ya, ieu imah dikosongkeun ku maneh nyewa ka urang sataun ngan saukur 300 perak. Tuh likan kunaina mah 3.000 rek disewana sataun, ngerti? Sumun kieu mah upami abdi atau gaduh perusahaan mah nya sawios masih 2.000 ge sasasi dicumponan ku abdi. Ah, gadebul omong kosong maneh mati bareto ngomong gitu bae. Balik ke bapak maneh, pan bapak maneh cukup. Disebutna ge juragan kurang ditu mah. Balik ke matak naon jeung tibatan di dia mah. Ye. Mawi ai kapun bapa deui mah abdi teh isi da sanes sakali. Nambut deui nyuhunkeun deui nyuhunkeun deui. Sok dipasihan teh mangan maklum lah pun bapa sok ngomel wae. Ya, kumaha ge ka arti? Maneh keurana mah urang tara mineng-mineng nagih ka maneh. Da urang ge boga pikiran maneh urang ngusahakeun. Di dieu teh maneh ngan saukur buburu nutu, istrika naon minatu leutik cik batur teh mah. Tapi ayeuna pan maneh boga salaki anu tanggung jawab. Mun rana onaman ku urang ge mah nemen-nemen. Urang mah era ka dieuna. Pan kieu mah urang ka dieu, salaki maneh curiga, pajarkeun mah urang bogoh ka maneh. Padahal mah meureun seutik meureun. Tak mangga nyarios teh kawasan sepuh wae. Geus ayeuna mah kieu ya. Kuping nu sane mangga nyunkeun sarantos sasasihnya. Ya kieu Siti, ku urang ditempoan. Moal rek sabulan urang mah, 1/2 bulan. Bukti duit 1/2 bulan. Pek dituluykeun di dieu. Teu bukti, awas. Malah lamun maneh teu bisa mayar anu 3 bulan geus liwat, ieu barang-barang maneh teu beunang dibawa. Kajaba ti pakaian kosongkeun. Nya mangga lah nyunkeun sarantos teh lah. Awas perhatikeun deui urang nya. Nuhun mangga. Iya nya. Mangga. Ting. Nengsi. Nengsi. Ade gelis.
Kade gerak kade dia. Bade aya naon? Henteu ieu bapak ya perlu ya. Betah di dia teh. Kantenan we betah mah Pak. Bukti kudu dek sirang lah kitu budak-budak mah nya. Sawios dan nuju di damel di dapur. Ngan kieu ieu nya jadi arek mere pepeling maksudna mah. Sababreu aing ngaranna di dieu teh, di bapak teh jeung di ibu kumaha nyebutna teh? Kumaha atuh? Buburuh urang bubujang balik lagi kitu nya. Heeh gitu. Mohon. Tapi sangeunahna bubujang, sangeunahna jadi badega. Pan begitu. Aing ngeunah mah meureun aya bedana keur jeung keur can boga gawe mun kitu nya. Sumuhun kantenan raosan ayeuna kitu Pak. Ngeunah artina. Muhun, Betah. Betah abdi teh. Kumaha ayeuna teh lamun tina ngeunah ieu teh ditingkatkeun kana leuwih ngeunah. Ngeunah ieu ditingkatkeun. Ngeunah pisan tah kaituna. Atuh ari kanggo abdi mah duh sakieu ge pantes kalintang kitu nya. Nuhuna genahna abdi di dieu atuh bade langkung ti kieu mah atuh nuhun pisan kanggo Jadi abdi ditarimakeun lamun ku bapak rek dingeunahkeun. Kantenan we bade ditampi. Tah ayeuna kieu ieu nya sih. Mohon. Ceuk timangan bapak mah jeung timangan ayeuna jadi babu lah istilahna nya. Jadi bujang. Mohon. Mending ge ayeuna mah mending geura boga salaki. Dapan can teu boga salaki lin? Mending geura boga salaki. Ari boga salaki mah aya nu tanggung jawab. Aya kahayang, hayang itu aya geusan menta. Jeung pasti naon anu dipenta kuning sih teh ai ku salaki mah dilaksanakeun da sahenteuna salaki ka pamajikan kitu tah. Bapak mah atuh da sanes teu maksa da abdi gaduh salaki teh kapungkur nalika aya keneh pun biang sareng pun bapak. Abdi bade nikah ku pun bapak teu kenging kitu. Ari ayeuna mah atuh da abdi nikah-nikah ka saha atuh da. Jadi daek almun ayeuna boga salaki. Entong kerajam kerencem pokokna mah boga salakina lain urang kampung. Sanajan disebut urang lembur, harta bandana loba. Atuh dedeganana kewes jeung pantes. Jeung jelmana henteu naon teh henteu koret. Henteu licik, henteu pelit. Jeung mikirkeun lah kitu tah. Cing. Lamun nepi ka aya anu kitu tah, lamun ieu mah. Tebihun panginten Pak ka abdi mah da jami sakieu di dieu ge bubujang abdi manya ya jami anu pantos kaayaan sakitu eten pepeten memilihna oge ka jami anu beunghar deui panginten Pak. Ulah sok dikitukeun lain ieu mah aya anu bogoheun ka Ningsih tah kitu. Abdi anu bogoh nya manehna teh nanyakeun kitu. Eta teh Ningsih teh geus boga salaki atawa acan dah kitu. Apaan acannya? Ain mah tinggal hayang we. Ha daek dingeunahkeun anu sebut tadi jeung daek lamun boga salaki tinggal sakitu unggul. Kasaha tuh abdi hoyong aya pisalakeunna mah aya. Pokona mah daek teh nya. Abdi mah hoyong ningali heula jamina. Ih barang lagi deket di dieu. Aya hayang nenyoh mah. Deket di mana atuh Pak? Henteu kudu make tanah. Henteu kudu nenyoh ka kaler ka kulon ka wetan, tah tungkul. Naon eta teh Pak? Tah, tarumpahna ka teh mah. Tah tarumpahna teh kitu tah. Oh, tarumpah anu hoyongan ka abdi terus tarumpah kawan bapak gitu. Nya tah eta tah tarumpahna, tah kitu, tah jelmana, tah kitu, tah nu make tarumpah eta tah. Jadi jamina sapertos Anu make tarumpah eta. Janten sapertos. Ya seperti eta nu make tarumpah eta. Janten sapertos bapak apa Tah gitu. Geus meureun ngarti ari kitu mah. Di mana eta teh Pak? Heeh di dieu. Pan ieu. Ieu saha Pak? Nya eta nu make tarumpah. Nya nu ngawa tarumpah mah pan bapak. Nya ieu bapak. Bapak? Astagfirullahaladzim Pak. Kudu tong dibapakeun akang we atawa apa lah gitu. Aduh abdi mah teu wararantun kumaha teh ibu ke ka abdi nyeuseul Eta ulah sok salah tarima. Aduh sanes salah tarima atuh abdi teh wantun ku ibu mana teuing meureun banduna ibu ka abdi teh pantos dipikanya Masalah ibu urusan bapak da pamajikan bapak nu kawasa di rumah tangga teh iwah hati bapak. Komo barjeng ayeuna nenga ibu jeung geus bengek mah kitu. sanes kitu
gitu atuh Pak. Komo ibu teu damangan ku bapak teh kedah dipika hawatos gitu. Bapak teh penten tiasa dukeun kaberat beunghar kieu ge sareng ibu. Abdi mah sieun pajarkeun ngalunjak. Lain beunang harta teu bata ti mitoha ieu mah lain istuning usaha bapak. Keur nyumpunan ka hayang bapak tah ayeuna ningsih aya di dieu. Tah jeuk tinimangan bapak mah jeung tinimang. Naon teh ucing naon teh tak teh. Teh bilih aya ucing. Lah geun bae lah. Geun bae da tibang ucing. Tah ayeuna buru-buru bere kaputusan nya. Pokona mah daek ti daek kudu daek weh. Gitu. Abdi mah teu wararantun, Pak. Abdi mah isin ku ibu. Sanes dipaksa ku mengawe. Salah, kitu masalah. Jadi ngaranna eta ari kitu teh teu nyaah kana diri. Saha nu geus mika nyaah ka urang iwati urang. Tah sok ayeuna Abdi ge nyaah nu mawi oge abdi teh ka itu teh. Alim atuh Pak ulah kieu atuh Pak bilih aya ibu Pak. aya saha. Dah ulah kitu atuh Pak bilih. Ka mana lah. Pokona dipangbelikeun kongkorong. 20 gram. Tah 20. Nanaonan sih? Duh. Nanaonan teh bapakna teh nanaonan? Lain manehna teh asup angin. Ka ibuna eueus coba lamun teu ku urang dipencetan ku saha pan itu geus jadi tanggung jawab urang lamun nepi ka gering. Sanes papencetan tah mah. Emangna teu katingali ku abdi? Nah, mah jadi kitu teh bapak teh. Naon? Ya, ku abdi mah mani tos tos bunga ngabogaan anak. Nah, bet jadi boga pikiran kitu, bapak teh kumaha ieu teh? Kira di awak dipencetan wali ka. Sanes dipencetan. Macam-macam segala. Tanggung jawab teh. Jeung diurutan urat beungna. Ya, cing atuh Pak, sing ngukur kana tangtungan. Peperiheun bapak teh paeh mah meureun diukur batur. Cing atuh hirup masing boga ukuran. Ieu teh budak umur sabaraha taun coba. Nya atuh nya teh kungorana ngata gede pika hayang oge. Lumetak ai kanu kolot mah atuh geus teu hayang teuing. Mun ieu teh ku abdi teh dianggap anak, Pak dianggap anak. Ieu teh lain direken bujang budak teh lain. Nah, atuh kabina-bina teuing teh teh boga tekan kitu teh. Oh itu mah tadina we lamun ieu mah. Oh ya geus nu geus mah lah nah tong jadi Lamun pikireun lah. katinggalian ku tatangga pieraeun teh teh. Lamun kitu Oh, atuh geus. tekan kitu, Pak. Ulah di sana kau eta baju soe. Baju soe. Baju soe tong make jeung cabi segala. Ieu deui. Ieu deui kadilayanan aya Aduh ibu ampun paralun teuing Bu abdi teh teu wawantunanan Bu. Malihan abdi oge cek abdi teh alim Bu. Abdi teh teh keri udag-udag teh mana teh teh daek. mohon abdi teh alim. Setuju ya. Lain nama lain budak-budak lain. Gitu. Tadi kikir ya. Tadi kikir. Oh, di bang anu kitu bae. Saha tuh dua sana nomor dua. Punten. Mangga. Abdi bari dibuka nya ibu ka dieu saeta Bu. Pisutan si mata. Bapak, ya Allah, geuning Bapak, Pak. Iya abdi Pak. Bener di dieu neng sih. Nuhun, Pak. Alhamdulillah. Syukur. Sang saha Bapak teh Pak? Selamat maneh. Selamat Pak. Bismillah di dieu. Parantos. Syukur baga. Bapak bisa dipanggihkeun deui jeung maneh. Syukur. Bapak teh sang saha Pak? Bapak sorangan ngajaneungan maneh. Sabenerna geus lila bapak teh hayang buru-buru panggih jeung anak. Ayeuna kaluar ti imah bapak kira-kira geus saminggu. Kek. Ieu teh saha jeung anu ti mana? Geuning sih maneh mah wau eta jeung tamu Da teh. ieu teh pun Bapak. Eta teh baru ieu teh. Punten ieu teh abdi nepangkeun pun Marta kulan. Tanpa rarapan abdi dongkap ka dieu teh juragan nu kagungan bumi teh. Ngapunten gan abdi teh balengong. Tina naon eta mah tina naon. Bakatku gumira abdi teh ieu papenak sareng pun anak. Parantos lami teu tepang sareng pun anak juragan. Atuh sakanten nanya. Sumuhun. Ieu teh juragan anu ngarawatan pun anak teh kulan. Sumuhun. Aduh nuhun. Anu katelah juragan. Abdullah. Juragan Abdullah teh ieu. Sa kampung ieu mah eueuh deui wati kuring tah kitu. Ieu Ibu Abdullah. Dipikanya ieu teh di dieu teh Bapak ku abdi teh teu derekan bujang, derekan anak we. Ku abdi teh da teu gaduh anak di dieu mah. Sumun benten ieu Geus pun anak sehat. ibuna ieu ulah ditabuh bae ieu. Mun Jeung ngaranna atuh, ge eta mah ieu. ngaluh eta lah. Sok nang si helalanan naon anu aya sangareun heula. Ngarepotkeun kula. Kali kelalanan. Sok disep naon? Banget Pak. Sok rokok bako mole, sok jinggo. Saya aya wae.
Saya aya wae. Mangga. Sok atuh dileut heula. Mah dileut papa lah. Saterusna ayeuna bade tumaros. Sumuh. Mulih ti mana kalian bade ka mana? Tah ayeuna teh tah kitu. Abdi teh parantos lami, kaicalan pun anak, parantos 2-3 kali milarian. Ayeuna kalaresan ku abdi teh dipilari deui saminggu lamina. Namanya tiasa ditepangkeun ayeuna di dieu teh sun abdi teh. Teu sababaraha taun da dikantungkeun ku bapak. Saatosna ayeuna papanak jeung anak teh tah jeung ningsih kumaha tah maksud teh? Saparantos ditepangkeun atuh sareng juragan anu ngarawatanana abdi teh. Bade nyungunkeun widi, pun anak bade dibantu heula. Ulah. Ayeuna mah da geus tetep renggendak di dieu keun budak mah tong di dieu. Ayeuna mah ramana mah bade ka mana mah mangga atuh bilih peryogi atuh. Pangintennya Ulah. Ya teh sanes abdi wungkul hoyong tepang sareng pun anak teh. Sanes aya deui biang anu enggal teh tepang hayong tepang sareng pun anak. Gitu. Ibu aja Cenah aing ngadongeng cenah ibuna tos teu aya ningsih teh cek ningsih. Parantos maot biang nama. Mari abdi teu puguh janten bujang, sanes parantos milari deui kulan. Parantos ngagaduhan Teh deui. deui aya teh nya. nikah deui, Pak. Heeh, boga emak maneh nu bakal nyaeun ka maneh nih. Bibit ngora meureun ayeuna mah nya. Ah ya Yuswana mah seun kitu. Mari kita kanaman di Lilian atuh sanes waktos ulah engal eta ka dieu deui nya. Yang aya babakeuna mah da urang mah nya geus aya umur. Boga pamajikan sabenerna mah teu kudu geulis. Anu nyaah asa anu nyaah ka urang jeung anu tingkah lakuna lineuk. Jadi keur urangna pan aya lineuk mah teh sebeleke teh nya. Sumuh gitu. Teh benten abdi gembari teh kitu anu pantas katingalina. Ibu atuh abdi bade ngaben sanara Cenah we tuh anuan atuh Sina mam heula. Leuh cekap Bapak. Saya gikeun ibuna. Sawios. Mamun auran sina mam urang ngariung sararea. Ayo bawa naon sih? Bawa naon nyi? Acuh, Pak. Heeh, sak. sok aya bungkusan sadaya. Ieu teh rek maksa wae. Ulah sumun ayeuna bae. Kumaha teh teuing bade di canak mah da kagungan ngan pada saat acana ini teh hayu urang tuang heula ieu urang ngariung geura. Mangga. Ningsih geura sadiakeun. Raksa Art Production. Kak. Ya, Geuning ka kadieu. ya ka bawah budak teh. Mana? Sok. Oh iya nya ka dieu Tah, geuning. ieu mah teh yuk. Ya. Pangkan atuh abdi mah. Saha itu jenengan teh? Amingsi. Syukurnya di dia jeung emaknya nyi. Mangga. Di mana panggilna? Kang itu. Jauh itu yang aya nu dikanya dengan Mun sehat. eta juragan Abdullah eman nyaeun ka abdi teh. Kawitna mah abdi teh bade rerencang kitu anjeunna. Ka anjeunna teh aipek teh ku anjeunna teh diangkeun putra kitu. Ya kitu teh aya miliknya kan. Eta ge mun dinahan dibawa teh ku akang teh da ai geus kumaha akang edit sok kitu lilana mun budak teh dibawa teu puguh bawa heula we cing teh ka dieu. Nya komo we da ibu sono atuh iwarang ku ibu cen teh ai kaungan mah putra buru-buru teh ai kaleresan ai terus pendak manuhun atuh nyai nya sing betah di dieu di emaknya. Mudah-mudahan we abdi sing betah di dieu. Ya. Ulah rasa jeung giga ulah make nyebutkeun indung tere nya omatnya. Moal abdi mah moal nyanggem kitu. Kami dipikanya Pakaian eta saling gitu tuh. ka mana atuh abdi? Ka mana? Alah aduh. Bereskeun da dinya teh aya kamar. Asa beuki leluasa, asa beuki bungah akang teh dengan kieu ya. Sebalikna kaayaan di dieu ulah boga rasa diri weuh ku akang bawa anak segede kieu nya ta bakna mah da di ditu di batur sakitu nyangeunana salikeunana komo beureun di dieu mah nya ka indung nya ka bapa miape akang nya. Syukur Kang ayeuna ye nya Kang geus sumping neangan budak atus pendak budak terus di sana ka dieu. Atos sase ngaleueut Naon? sai atos Atos. lain dia aya perlu nomor hiji nama hayang badami abdi teh jeung saha atuh Kang lain jeung salaki padami abdi aya kasusahan perlu meureun salaki nu rek ngabela sebenarnya mah Kang abdi teh di dieu teh da sanes imah abdi Lain imah Siti. sanes abdi teh Imah bapak. sanes abdi ngontrak
Oh, imah kontrakan ieu teh. Sumun. Sugan teh imah Siti. Efek teh jalirna atau stilusasi pas teu acan mayar kontrakan. Tak kamari ka dieu nagih cek abi teh ke nyungkeun sarantos. Teu meunang cenah make jeung janji cumponan teu dicumponan. Tempo deui teu dicumponan. Ayeuna mah kieu cenah lamun maneh rek mayar ulah tempo sabulan setengah bulan meureun maneh tetep di dieu tapi lamun teu bisa mayar anu 3 bulan kudu dibayar jeung maneh ulah cicing di dieu cenah kitu. Oh, jadi 3 bulan can bayar. 3 bulan. Sabaraha sih cenah? Bayar we sekalian atuh. Nya ai lamun akang kaungan mah artos atuh nyarik bayar atuh mun henteu nya tempo we heulaanan atuh. Dea kang duit ieu. Sae pisan. Itu Abi da teu boga deui. Aduh, coba gini kok kang ieu. Nya atuh ayeuna mah kieu we Kang atuh usaha we lah. Abdi ka saha atuh minta tulung iwati ka salaki. Da ayeuna mah akang nu tanggung jawab. Mana sih jelema kena akang nu ngomong ke lah. Kita mah minta tempo we bangsa 2-3 bulan beneran. Lah era abdi mah tempo deui Kang. Keun bae ajeng akang mah jeung maneh mah meureun encan nyamun bener jeung akang teu mauhnya. Ya terus terangan abdi teh suka duit deui salaki. Cenah maneh keur anda mah hantem di pita tagih tapi ayeuna boga salaki jadi boga nu tanggung jawab. Oh. Ditempon ya teu ngarti ngamek Kang ka abdi. Wah, sugan jeung akang mah aku mah kayak ngamuk kang teu gugup. Jadi rek nyumponan. Mudah-mudahan we lah. Ya syukur aya. Dan Saha? abdi Siapa? Mangga linggih. Oh, teu geuning ieu. Oh, iya. Ieu teh mun kawan bumi teh. Mah mengalih. iya caroge teh Siti Sumun. Nepangkeun atuh abdi Marta. sami-sami Tuh. kieu ye punten nya Tuh. sanaos ayeuna name ditepangkeun oge Tuh. kumargi teh painten parantos janten kewajiban salira Laras. janten kamari abdi ka dieu mere tempo setengah bulan Sumun. soal ieu kontrakan imah Sumun. jadi abdi pangna ka dieu teh sambilan gini tah tos dirinya tos nagih ti lebak Sumun. kari ulah poho tah jangka waktuna dengan tinggal 13 poe deui gitu jadi 13 dinten deui. nya jadi lamun liwat ti 13 poe mah ulah bajarkeun kuring tega kayak gitu we Sumun. Mangga. Aya terus terang sareng ditepangkeun sareng pribados nu bakal tanggung jawab kena teh. ah tuh nuhun atuh Mangga. permisi atuh Mangga, Gusti heula atuh. saya ibadah Cai, kelabang heula bulan. Loh, engel-engel teh atuh su. Itu. Ya, keun bae. Tenang emang urusnya budak lah soal eta mah suara pada 13 poe deui. Mun dan Mudah-mudahan we akang buru-buru menang duitnya. mun kira atuh akang ini teh usaha teh. Isu kan mimiti akang bener irit deui. Usaha deui baik atuh teu abdi da jeung budak tah. Ih, Tengah itu di kamar mah ka di dapur. Keur naon nya atuh di jero wae. Itu juga beres. loh kalau susu yang capek kene ujung beberes Iya, heula. dah yang engalareng teh atuh dah. Ngaso we ngaso. Anu kan beberes sakumanya. Ulah make ragu-ragu ieu mah bapak ieu mah emak nyaon kaperluan deui imah tong asa-asanya. Imah urang mah imah sorangan nya. Da nyaaheun ka bapak oge kok muka maneh meureun nyaaheun pisan mah teh nya. Saya tong maka digawe aja mah ka dapur ge. Hayu katuh. Thank you.